Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum danganu mulia wilujeng tepang di sareng simkuring asebisan dina carios misteri judulna Nu Kaberangan Balanja. Ieu disusun ku wargi urang nyaeta ku salah sawios Pangarang Jawa Barat Bapak Maman Rahman. Para wargi Nu Kaberangan Balanja ku Bapak Maman Rahman. Jetrek panto imah dikunci ti luar gembokna dibetot kahandap keur mastikeun pageunteuna. Boboko wadah balanjaan digandong di ais ku samping nu geus lalayu sekar. Samemeh jung indit ngareret kana jam nu namplok dina bilik tabuh 12. Teu sirikna paheula-heula indit ka pasar teh nu tabu 10 aya, nu tabu 11 aya. Nu balanja peuting mah umumna nu keur jarwareun deui. Nu balanja subuh kaberangakeun keur kaperluan dapurna masing-masing, oge jualeun deui nu kaberangan mah. Matak hargana oge rada beda. Asa harrese meunang dagangan teh. Bulak-balik neangan jengkol jeung peuteuy wae teu manggi. Ari aya hargana teu kira-kira lain dahareun balangsa. Harga-harga kaperluan sapopoe teu aya nu teu undak, teu aya nu teu naek. Geus puguh daging sapi mah geus teu dipikiran. Da ku pantaran si Una, silina, bikami jeung minah mah moal kabeuli. Pastina ge hayang mah hayang dahar jeung daging, tapi da kumaha tadi teh hargana wargi. Kuripuh-ripuh teuing ari bangsa urang. Geuning cenah bawang bodas, cabe, bawang beureum meunang meliti nagara deui. Ceuk tini dina hatena. Geus puguh sabangsa daging mah ditambah minyak oge apan ti batur ti nagara deun-deun. Tini salila-lila ngajeter mikiran hahargaan ngajaul ngawang-ngawang dagang kumaha teu dagang kumaha. Ari dagang sok indis teu aya nu wanieun meuli da hargana mahal. Ari teu dagang sok sieun modal beak ku dipake sapopoe. Boboko geus pinuh ku balanjaan mitra. Terus diteundeun dibeberes sayuran-sayuran wungkul, lauk asin, tarasi jeung uyah dipisahkeun, tempe, tahu jeung pindang ditunda supaya ulah kagencet. Sanggeus beres leos tina bali. Di jalan mingkin rame nu lalar liwat, komo ieu geus tarang cantihan. Jelema nu ka pasar jeung nu rek mulang ka tembong hampir sarua lobana. Di palebah bengkolan gang tongkeng aya awewe ngahajangeurkeun. Be, sayur. Cek manehna geroan tini. Tini ngalieu keregeureun bari terus nyampeurkeun geroan. Sanggeus deukeut gog tini naguk da puguh di sisi jalan. Aya sayuran naon bi? Cek manehna kituna teh bari terus milihan. Iya neng, lauk cai, cumi-cumi, daging hayam, bayam ge aya, sareng kangkung. Cek tini nuduhkeun daganganana. Awe teh nu eta menegeusit milihan daganganna teh wargi. Loba oge nu dibelina teh kayaning daging hayam, cumi-cumi, lauk cai, nya sabangsa sayuran jeung bumbu-bumbuan. Dagangan dina boboko paling tinggal saparapatna. Sanggeus dijumlah hargana sok dibayar. Tini kacida bungahna, dagangan geus laku padahal acan tepi ka lemburna. Leumpangna rada gagancangan niat rek langsung balik we ka imah.
mana teuing meureun bungah nu jadi salaki nempo pamajikan meunang untung. Hanas sesa dagangan engke oge sok rabul nu balanja tatangga ka imah. Di imah kasampak salakina masih keneh ngagojod sare. Di tepas hareup pantasna kakara balik tas ngaronda terus kasarean datang-datang tini ngaguyah salakina nu sare. Terus bari hari weus-weus bebeja daganganna aya nu ngaborong isuk-isuk keneh. Mitra salakina hudang bergisi maklum lulungu tepuguh tetempoan bari sirah lenang lieur tepuguh. Aya naon ieu teh manehna mani ribut-ribut kieu Kang kuring maneh milik dagangan aya maborong di jalan cek tini bari hari weus-weus ka salakina geus syukur we aya rezeki urang sarea sok simpen ukur nabung cek salaki kuring ka cek salakina ka tini punten mitra. Nyanya mumpung dagang keur ada hasil alhamdulillah cek tini kitu teh bari terus muka dompet duit gebeg tini ngagebeg wadi panona melotot teh kiceup-kiceup siga nu disirep salakina oge dobaseun pok nanya kunaon ari maneh teh tini tengah jawab kalah goak manehna ngagoak tarik bisa dos kapiuhan reuwas leuwih ti reuwas wadi. Salakina tini bulu nyecehan pamajikanana sanggeus kunci imah dibuka regeyang tini dibawa ke tengah imah. Crot-crot dikocrotan minyak seungit tini mimiti rek sadar tapi barang ningali di dompet los kapiuhan deui. Dagangan tini memang payu wadi. Namun hanjakal lain dibayar ku duit tapi dibayar ku daun seureuh manis sagepok gede. Mata pantas muntini nepi kapiuhan duit nungan sakulu sakitu-kituna beak kunu kaberangan balanja. Mitra sanggeus leler ku salakina ditanya kumaha mimitina. Teu talang pede terus ku tini dicaritakeun ka salakina teu kurang teu leuwih. Salakina ngahulang leos ilit maksudek ngayakinkeun nya enteuna caritaan pamajikanana. Salakina tini leumpang motong jalan tigang merak ka jalan gede ka jalan Oto Iskandar Dinata tanpi otista mentasuk kagang Haji Sidik parat kagang Panglejar terus lempeng jauh anjau ka parapatan gang Tongkeng mitra. Rara tere cugan aya urut-urutna manehna teh teu aya naon. Terus deui manehna leumpang ka belah kaler palobah tukang tambal ban ngarandeg didinya loba sayuran bacacaran lauk hayam jeung cumi-cumi ancur urut kagerengan ku mobil jeung motor. Mitra salakina tini kan ukur bisa nguleng mikiran nasib diri ke rumah sahirup ngandalkeun pangala awewe. Ari ayeuna nu mangalakeun anak kalah kagering duit modal koredas da dagangan dibeli kuno teu pararuguh. Ingat baheula keur zaman sok ulin ka tempat eta tempat hara-haraeun di tempat eta sok sering manggihan jelema kasurupan kaasupan awe juri nu marakayangan di dinya nu ngageugeuh tangkal sawo kicik manehna maot sabab dirogahala ku nu jadi salakina mitra. Bulan ganti bulan salakina kapaksa usaha ngaganti nu jadi pamajikan dagang sayuran kiwari tukeran tini kabagian cicing di imah nungguan salaki dagang lumayan kudaek jeung sabar hasil lumayan rada muncak kiloge unggal poe bisa ngeureut neundeun pikeun kaperluan sejen rarasaan teh sakumaha biasa tabu 12 salakina tini geus saged deui roda paranti mawa sayuran geus siap dikajalankeun terus didorong ka pasar rek balanja. Dagangkeuneun kabeh geus kabeuli. Dina dompet duit tinggal 5.000 deui keur tunggul kuras. Sanggeus beres terus manehna ngadorong daganganna ka lembulkeun. Loceng digardu ditakol 3 kali nandakeun waktu geus tabuh 3. Roda didorong launa lempang bari luak dieu asa-asa aya nuturkeun cenah. Ari dieu teu aya sasaha mitra.
Mitra kaum dangu lempang reueuh deui belah kencan jalan siga aya nago make baju bodas beungeutna teu kaciri da kahalangan ku buuk katambah-tambah poe keneh deui ngan ukur kacaangan lampu toko samar-samar roda rada digancangkeun tapi aya di soran mageroan man sayur man dilieu sugan bisi nu cinggogo tadi nu cinggogo geus teu aya di tempat tadi gebeg ngagebeg lain di kieuna nu ngageroan geus aya hareupeun nyekelan roda aya lauk naon man manehna nanya mitra seueur pergi lauk naon kitu ceuk salakina tini ieu wae cek manehna kitu teh bari cek kana lauk nu ngagarantung kayaning daging hayam ati ayam daging sapi nu masih gartihan keneh cek dicokotan katingali samar-samar siga nu ngaruy bibirna kumat kemot neurian cidu mitra suku ngadak-ngadak nyerocon bujur ngompod bari jeung ampir-ampir nyihan maneh teu anta parah disebut lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh mitra roda kapampengkeun eusina mancamura teu ditoli ieu lumpat kebeut ka imah blu pantuli teunggar bubrek awak ngajajapang di tengah imah mitra atuh puguh we tini kacidareuaseun ningali salakina dina kaayaan kitu panonna melotot teu ngicep-ngicep buru-buru diguyah-guyah di inuman mata ge ari rek sare babacaan heula kan ieu mah magrib waktu salat geus ngangguheur kerek mani kawas kolecer cek tini kasalakina salakina tini gigi siksa beberapa kali red kapalebah pamajikanana aya nu keur nangtung di tukangeunana buuk nangarumbai bajuna bodas kuleuh yure cek salakina tini bari nunjuk tini ngalieu los kapiuhan mitra kaum dangu anu mulia alhamdulillah carios misteri parantos dongengkeun sapalihna kusim kuring Asep Ihsan judulna nu ieu nu nembe dongengkeun nyaeta nu kaberangan balanja dipasieup ku Bapak Maman Rahman hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.